Nah iya lain lalagaan ieu teh diincer Indonesia teh sebab mayoritasna Islamna termasuk kuat lain lalagaan ieu teh Islam termasuk sadunia teh termasuk kuat Indonesia. Aya satu keanehan di Amerika teh di Pentagon nyana ngarobrol musyawarah para seton-seton. Ada apa ini di Indonesia? Geus sabaraha puluh tahun geus sabaraha triliun nyana ngabeakeun danana jang kristenisasi ieu Indonesia ieu tapi tetep teger bae. Maut ieu col muncul deui. Maut ieu col muncul deui. Masyaallah alhamdulillahirabbil alamin sangkilang bobrok nagarana rakyat nama tetep utuh. Diais kunyana nagarana pemerintahanana rakyatna tetep anti Amerika. Kajen deui kumaha ge nu penting mah sarolat gararaji ibadah geus biasa kitu. Pokokna mah kayak ujung-ujungna mah tenang we perang we kajen kumaha. Yakin jasa ieu mah perang jasa, yakin jasa. Lain 100% deui mah 100 sama 100. Ieu perang jasa ieu mah kumaha teu perang atuh. Ndeu kumaha teu perang mimiti perang pasti jeung pemerintah ieu mah di Indonesia mah. Lantaran pemerintahanna geus benar-benar liberal, ai rakyatna masih kene make Quran. Berarti pajiin pemerintah kakenca, masyarakat kakatuhu. Diais kiai-kiaina supaya masuk liberal. Hiji dua asup deui ka urang. Nu diliberalkeun 50 dibawa ke Amerika, dibere dididik, ditanggal liberalkeun. Jil ngaranna. Tetep bae datang ka urang disengserikeun ku santri. Hehehe. Bergerak sia di ditu mal bisa. Haram marhaba, bidah marhaba, malah embat marhabana. Dicelinyana deui. Teu bisa kajian. Ih Indonesia heran ya. Heran. Nyana teh heran di negara lain mah teu kieu-kieu teuing tapi di Indonesia masyaallah. Tita ulah ta ila hadarati geus ku Muhammadiyah, geus ku Persis, geus ku PKS, tita ulah. Malah make sapeker ila hadarati. Sial cek cenah teh. Tetep bae teu bisa. Bingung di Amerika geus triliunan. Ieu teh misionaris lagi anu di Belanda, nu di Sukabumi teh anu di Belanda malah asup Islam. Anu di Bandung nu kuarikeun ka urang umurna 60 tahun anu jadi besan LB Murdadi malah ngaco luar biasa. Termasuk Irene eta ge termasuk luar biasa dan sederetan misionaris anu bener-bener boga misi ti Vatikan ti Roma ka urang marah asup Islam. Aya naon ieu di Indonesia? Luar biasa istimewa alhamdulillahirabbil alamin seger bae di Indonesia. Komo muludan mah dog beres mawa berkat seger. Kamari Gusti Allah geus ngajelaskeun sing hade ulah aya dedeh-dedehan jeung asih-asihan. Larangan keras antara mukminin jeung kafirin. Aya larangan ulah nyieun pamimpin ti golongan Yahudi jeung Nasrani. Ulah bersama sakala. Ieu teh terus berjalan sampai yaumul qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman di Indonesia khususna kiwari la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Ulah rek ngajaradikeun Yahudi jeung Nasrani sebagai wali-wali, sebagai pemimpin-pemimpin, pengurus-pengurus. Ulah bae sama sakali. Nyana mah ba'duhum auliya'u ba'd. Sebahagian Yahudi jeung Nasrani eta dedeh-dedehan asih-asihan. Aya persekongkolan lantaran nyana sarua dina pada kupurna. Geus Yahudi jeung Nasrani mah memang ngahaja nyana teh deuk ngahancurkeun Islam. Tiba heula terus datang ka kuar. Huhahehe ge tetep deuk ngahancurkeun Islam. Zaman Kangjeng Nabi diutus datang ka kuari terus berusaha dibeakeun Islam. Tapi kersading Gusti masih keneh boro-boro diurang di Amerika nage Islam teh aya. Di Inggris Islam malah beki kuat ayeuna. Di Jerman Islam aya, di Perancis malah keur nyieun masjid ayeuna di Perancis. Ieu hese dileungitkeun moal bisa atuh terus bae agama ke geus tereh jasa ka kiamat takarak. Geus eueuh pasantren kos kieu. Aya ge bangsa pesantren-pesantren anu ngan sakadar ngaran pesantren unggul di jero nama nu lain ngaji.
geus kabawa arah nakal liberal ka ditu, geus kabawa ka kapitalis ka ditu, eta kakarak terjadi kieu. Kuari mah paling kacau bae. Kacau mah pasti jasa. Tapi masih kene aya nu handal, aya nu kene nu handle, aya kene anu gagah. Urang mun ngadenge Osama bae ge masih kene alhamdulillahirabbil. Urang ngadenge kitu Saddam Hussein. Hudang dunia kabeh alhamdulillahirabbil alamin. Kuari lumayan, lain lumayan. Najed ge sakitu ge lumayan walaupun diisukeun aya persekongkolan tapi tetap gerak-gerakna masih kene eksis, masih kene hebat, masih kene luar biasa. Nah iyalah dunia Islam kuari keur dibombardir. Geus teu nyaho naon-naon Yahudi mah, pokona hancurkeun. Geus sabaraha negara nu diajurkeun tanpa pamrih. Geus pugu Irak, sasaran kedua negara nu paling kuat adalah Iran, tetep bae bakal jasa. Bakal dibom ku Amerika, moal mang-mang deui bakal jasa, tinggal tunggu waktuna bae. Memantaknya nama daripada lemah, maningan terus bae ngalawan sebab lemah jeung gagah terus dibom bae. Mulai ti kuari dididik budak ti SD kene supaya resep perang di Iran mah sebab sasaran setelah Irak adalah Iran. Engke beres Iran, Cikupa tuh. Panggilan nama lodar orang si Kobang nih pokoknya. Sebab didinya aya citra, nah eta pusatna didinya. Masya Allah. Didi itu maka senjata anu ampuh F150 ari orang Cikupana make pepeletokan jaga. Mangkaning takal darawakna geus eueuh. Geus siap bae nasib urang Cikupa mah kumaha bae. Nah iya lain lalagaan ieu teh. Diincer Indonesia teh sebab mayoritasna Islamna termasuk kuat. Lain lalagaan ieu teh. Islam termasuk sadunia teh termasuk kuat Indonesia. Aya satu keanehan di Amerika teh di Pentagon nyana ngarobrol, musyawarah para seton-seton. Ada apa ini di Indonesia? Geus sabaraha puluh tahun, geus sabaraha triliun nyana ngabeakeun danana. Jang kristenisasi Indonesia ya tapi tetep teger bae. Maut ye col muncul deui. Maut ye col muncul deui. Masya Allah alhamdulillahirabbil alamin sangkilang bok-bok nagarana rakyat nama tetep utuh. Diais kunyana. Nagarana pemerintahanana rakyatna tetep anti Amerika. Kajen deui kumaha ge nu penting mah sarolak gararaji ibadah geus biasa kitu. Pokoknya mah kayak ujung-ujungnya mah tenang we perang we kajen kumaha. Yakin jasa ieu mah perang jasa, yakin jasa. Lain 100% deui mah 100 sama 100. Ieu perang jasa ieu mah kumaha teu perang atuh. Deuk kumaha teu perang mimiti perang pasti jeung pemerintah ieu mah di Indonesia mah. Lantaran pemerintahanana geus benar-benar liberal, ai rakyatna masih kene make Quran. Berarti pajiin pemerintah kakenca, masyarakat kakatuhu. Diais kiai-kiaina supaya masuk liberal. Hiji dua asup deui ka urang. Nu diliberalkeun 50 dibawa ke Amerika, dibere dididik, ditanggal liberalkeun. Jil ngaranna. Tetep bae datang ka urang disenserikeun ku santri. Hehehe. Bergerak sia di ditu mal bisa. Haram marhaba, bida marhaba, malah embat marhabana. Dicelinyana deui. Teu bisa ka Indonesia heran ya. Heran. Nyana teh heran di negara lain mah teu kieu-kieu teuing tapi di Indonesia Masya Allah. Tita ulah ta ila hadarati geus ku Muhammadiyah, geus ku Persis, geus ku PKS, tita ulah. Malah make sapeker ila hadarati. Sial cek cenah teh. Tetep bae teu bisa. Bingung di Amerika geus triliunan. Ieu teh misionaris lagi anu di Belanda, nu di Sukabumi teh anu di Belanda malah asup Islam. Anu di Bandung nu kuari keur ka urang umurna 60 tahun anu jadi besan LB Murdadi malah ngaco luar biasa. Termasuk Irene eta ge termasuk luar biasa dan sederetan misionaris anu bener-bener boga misi ti Vatikan ti Roma ka urang marah asup Islam. Aya naon ieu di Indonesia? Luar biasa istimewa alhamdulillahirabbil alamin seger bae di Indonesia. Komo muludan mah dog beres mawa berkat bukan seger eta. Ih, kita bisa dilegitkeun teu bisa.
mata kalau mau nanyakan pasar Cikupa jeung pasar Kemis iya sih iraha nyenggolna tukang cau caknya ketika bulan Maulud datang ka cau nu petot beak kabeh berkah Kangjeng Nabi cau nu petot bae beak geus nu disebut cau hansip teh beak kabeh ieu berkah Maulud insyaallah eseun di Indonesia mah lain lalagaan sebab di golongannya anak malah sudomo teh lain jelma letik kemudian nyana teh diutus ku Patikan ka dieu titah ngakristenkeun Indonesia kristenisasi modalnya na bae miliaran encan ti ditu dibere hidayah ku Gusti Allah asup Islam nyana kuari ngomong na Islam bae cak nyana teh jangan sekali-kali ikut agama Kristen salah itu cak nyana salah komo imanu di Bandung teh Matius ngomong nage salah total orang yang masuk Kristen itu salah sebab tidak ada instruksi dari Tuhan bahwa Isa adalah Tuhan tidak ada lamun dibacakan sejarah nanti memeh Kangjeng Nabi 300 tahun sebelum Kangjeng 350 tahun sebelum Kangjeng Nabi eta teh aya kitu perkumpulan dewan-dewan gereja ngabahas tentang ketuhanan yang asli dibahas bahwa Isa mah bukan Tuhan dicerca langsung harus dituhankan tak iya anu besar anu gede-gedean mah setelah Konstantinopel tak eta teh anu trinitas Bapa adalah Tuhan Anak adalah Tuhan Roh Kudus adalah Tuhan tetapi kita bingung katanya Tuhan itu kan satu maka yang tiga kita jadikan satu kumaha sih eta heran tilu jadi hiji nah iyalah maka Konstantinopel teh aya tilu aya Konstantinopel 1 musyawarah pertama pada tahun sekian yang kedua yang ketiga nah ieu kuari teh geus berjumlah 12 kali kumpulan gereja dunia jangan jangan mengkaburkan Tuhan yang asli tidak ada instruksi dari Allah bahwa Isa adalah Tuhan tidak ada Maryam adalah bukan Tuhan Roh Kudus Jibril adalah bukan Tuhan di Injil asli nama Bibelna kos kitu tah kuari dipengkol-pengkolkeun Sudomo nyana ngomong Matius ngomong dan berbagai misionaris nu baheula ngiristenkeun Indonesia ngomong salah itu coba gedengekeun pidatona nah iyalah nu mantap kurang aneh ieu kuari di urang teh Kristen teh berkembang padahal geus disalah-salahkeun geus dilain-lainkeun aslina Injil mah Tuhan adalah Allah Subhanahu Nabi Isa adalah seorang rasul utusannya tidak berbeda dengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan kulantaran kerajaan kaisar kekaisaranna dek ditimbulkeun deui sedengkeun cak Kangjeng Nabi la kaisara ba'dahu kaisar sabada paehna kaisar tidak ada cak Kangjeng Nabi la kaisara la kisra ba'da mauti tidak ada Kisra setelah mati Kisra cak Kangjeng Nabi bener ti Kangjeng Nabi kaisar jeung Kisra nah kadir kekaisaran teh bahasa Kangjeng Nabi kaisar di urang mah kaisar kekaisaran teh geus mentak hayang timbul deui melalui dewan-dewan gereja itulah disebut konsili adalah kumpulan-kumpulan dewan-dewan gereja dek ngaburkan Tuhan anu asli terus timimiti kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh nah setelah katujuh ti Paus Panas Yohanes nu kamari modar nah kuari timbul deui geus aya konsili anu kesekian kalina ieu kuari teh kuari keur mejeuna luar biasa anu kunyana diulah-ulah zina diulah-ulah seks malah nyana kamari skandal seks nyanana pausna coba nu kunyana diulah-ulah orang suci mah teu meunang jeung awewe ayeuna hudang bingung nyana jadi jelema suci hayang tapi nu ieu na hayang disucikeun deui Masya Allah nah guys kan bae mah urusannya anak dek nipu urang mah dek nipu Al-Quran dek nipu mukminin pe urusannya anak urusan urang mah urusan urang bae urang nu mayoritas Islam di Indonesia sing hade la tattakhidzu ulah ngajadikeun maraneh kabeh al yahuda wan nasara aulia RT ulah Nasrani
RW ulah Nasrani, lurah camat ulah Yahudi Nasrani, bupati ulah Yahudi Nasrani, terus sampai presiden ulah. Alhamdulillah di urang mah teu pernah aya presiden Nasrani, teu aya teu pernah aya presiden Yahudi, teu pernah ngan diluhureun presiden aya. Aduh, leuwih parah atuh. Boneka-boneka na ieu di urang teh. Kitu memang keayaan Indonesia mah ieu mah sakadar nyaho bae. Asal nyaho bae bahwa negara urang mah dikuasai ku eta, ku bule. Nu kuari mah hideung. Tah di urang tetap Islam tapi berusaha nyana supaya ulah mengenal Al-Qur'an. Liberalkeun. Kapitaliskeun yeuh negara teh. Maka nini urang baheula ngomong ceng sing hade engke mah unggal masjid hiji gereja hiji masjid hiji gereja hiji masjid hiji gereja lain kasap nini urang lantaran penggede di luhur setelah berjuang ieu menandatangani demokrasi. Nah ieu demokrasi teh kos kieu ye nya dengan hak asasi manusia HAM teu anggeus-anggeus urusanana tetep we nu gede makin gede nu leutik makin leutik nu gede ngegelek ka nu leutik nyepak ngikut ka nu leutik ieu adalah HAM kos kieu urusanana sapira hukum buatan manusia moal aya hukum nu paling jujur jeung adil kecuali nu boga hukumna nu nyieun hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang geus teu percaya ka hukum Al-Qur'an, malah percayaan ka hukum buatan manusia nu bisa digulak-gilekeun, nu taun ieu mah kieu, taun itu mah kitu. Buatan manusia eta nu ku urang dipercayai. Ai Qur'an mah nu paten ti Gusti Allah, urang kurang percaya. Kurang percaya, ngomong doang percaya, buktina teu dilaksanakeun. Buktina teu dilaksanakeun ieu teh. Eueuh hiji hukum anu tertera meunang ti Al-Qur'anul Karim. Eueuh. Berarti negara orang teh bisa disebutkan negara bok-broking bok-brok. Jadi bok-brok bin. Itu negara tapi orang nama alhamdulillahirabbil alami di tengah-tengah kebok-brokan negara lantarannya teu make Al-Qur'an berarti bok-brok teu make Al-Qur'an teh make buatan manusia di tengah-tengah kebok-brokan pemerintah tapi tetep bae anu dijadikeun wali ku Gusti Allah rakyat teh. Anu geus 12 kali jadi wali teh. Wali aya dijadikeun ulama sholihin loba sholihin dan lain-lain sebagainya. Iyalah di tengah-tengah kebok-brokan negara tapi alhamdulillahirabbil urang bisa ngadengikeun Al-Qur'an, bisa ngajelaskeun Al-Qur'an. Bahkan anu make mah ih kajen teuing batur mah aing mah embung atuh aing kudu ambalayah mah jeung geus tereh paeh kredit aing mah moal aing mah bunga bank aing mah moal gejen teuing yang sia tah mah urusan ngamajukeun negara majukeun ku sia aing mah nyaho sadeupa deui nyaho dua deupa deui bakal paeh nu geus geus loba tadi Indonesia mah nu kos karar itu mantan pemerintah bae mantan DPR mantan pemerintah ngaromong kerja di pemerintah mah cedak kula aut-autan kiai kula mah hayang ieu tobat kumaha carana tobat dibere ku kula jalan berarti kan eta di jero hate leutikna mah nyana kerja di pemerintah ge ceurik leutik sabarang ceurik bertentangan camat bae ge loba nu bertentangan jeung nuranina sarua bupati ge di nuranina mah aing teh jalain ki didikan awal nama basic nama ieu teh alif jabar abe jabar ba ieu teh lain kieu tapi ka dieuna nah kulantaran nafsu tak bae eun jadi bupatina atawa geus kolot masih kene ngan geus kolot merenung nyana eta kos kitu teh hese lain lalagahan lamun lain hidayah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ieu ulah sekali-kali di urang henteu alhamdulillah walaupun di monopoli ku nyana sabodo nu penting mah urang kuari ngadirikeun sing hade ngadirikeun lurah sing ade nu nyahoeun ka alif jabar abe jabar ba aba min jabar ta min jabar ma ta jabar ta mata sing jare sia jabar ja sia mata sia sing ade ta itu kene bangsa bupatina gubernurna anu bener-bener cinta bangsa jeung negara nu bisa ngabangun ulah sambarangan atuh ieu hartina ai bagus jeung jujur jasa mah moal ngan lumayan bae. Di tengah-tengah kerbok-brok aya nu lumayan urang di jero nu lumayan abeh ngeunaheun lalugina teu pati hararedang teuing
pasar urus surat menyurat ke kantor aya nu ngurusan urang ngaji aman ka masjid berjamaah salat Jumat urang lalu asa tah eta kos kitu tapan ngeunah di zaman Soeharto mapan kumaha gitu di zaman Soeharto loba itu instruksi gereja anu dipuatkeun melalui dewan melalui Soeharto truk putusan kudu terjemah teh eta di zaman Soeharto Pak kudu instruksi anu Jumat teh macam-macam kuari geus ada pereta batin geus ada henteu deui alhamdulillah tinggal kitu jeung kitu nah iyalah ulah sakali-kali deui nyen pamimpin Nasrani jeung Yahudi lantaran cak Allah indallaha la yahdil qaumaz jelema nu ngajadikeun pamimpin Yahudi jeung Nasrani zalim sedangkan cek Allah moal mere hidayah jeung petunjuk ka jelema nu zalim sing ade urang teh ulah termasuk jelema nu zalim fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim Muhammad anjeun bakal ningali ka jelema nu di jero hatena aya panyakitan aya lemah pertekadanan jeung keyakinan terhadap kepangeranan Allah jeung karasulan anjeun seperti Ki Abdullah bin Ubay anu bener-bener jadi tokoh munafik teh ieu bakal kadeu nyana engke gegeuraan nyalindung ka Yahudi jeung Nasrani nyana bakal ngajadikeun Yahudi sebagai pemimpin ninggalkeun anjeun yaquluna ngomong nakhsha tusibana dairah tempan urang kabehan besi kakenaan ku bahaya ku bencana lamun urang teu nyalindung ka Yahudi jeung Nasrani engke di akhir urang bakal kumaha sedengkeun kepemimpinan Muhammad teh can jelas can sampurna kakarak endek agag-agagan hungkul lah mani nyalindung ka nu jelas bae ieu antara Abdullah bin Ubay jeung Ubadah bin Somit cak sariwayat mah ieu teh keur pelebah kitu naon ngaranna Khandaq ketika teh Ubay Abdullah bin Ubay teh ngobrol jeung Ubadah bin Somit begitu ngobrol cek manehanana kieu Ubadah jasa bener nama iya urang tepuguh dipimpin ku Muhammad perang sangeus perang urang can karuhan menang jeung eleh mun urang eleh urang diembargo pan ku Yahudi hese dahar hese nginum dibekot ku Yahudi teh komo lamun ka dituna urang paila eueuh hujan-hujan kabelah dituna teh kemarau panjang sedengkeun nu boga duit bapan Yahudi jeung Nasrani lamun urang ayeuna nuturkeun Muhammad bae asana paeh kalaparan urang geus aing mah kajen kumaha ge deuk milu ka rombongan Yahudi bae kajen kumaha ge tetep bae eta padahal mah nyana tatadina babarengan jeung mukminin tapi ketika dak berhadapan jeung kafir nyana endahan ngadukung ka ditu Cak Ubadah bin Somit teh teu kitu. Cak Ubadah bin Somit kula mah ya kula ye kajen kumaha ge tetep bae deuk ngadukung mukmin kula. Geus lila hirup jadi Yahudi. Geus lila kula bergaul jeung Nasrani. Jadu jelas urang teh ngan saukur nindes doang. Ja nu sabenerna mah kebenaran mah tetep aya di Muhammad, tetep bae. Aing geus lila hirup jadi Yahudi jeung jadi Nasrani. Kuari mah aing mah deuk berbalik. Aing deuk jeung Muhammad bae. Ubadah bin Somit mah bebeja ka Kangjeng Nabi. Kieu hampura Kangjeng. Lain kuna naon eta Abdullah bin Ubay pan bareng jeung mukminin datang ka ditu nama endahan milu ka ditu. Ta ieu mah kula sakadar bebeja. Kula mah ieu mentah hampura deuk terus berjuang jeung Kangjeng kajen kumaha. Tah aya kos kitu tah madak Abdullah bin Ubay mah kakentong Yahudi tah caknya na teh caknya na munafik aing mah kajen kumaha ge deuk jeung Yahudi bae deuk kajadikeun pamimpin teh Yahudi moal Muhammad ka ditu na hese dahar panblon tah Abdullah tah eta teh keur diperbincangkeun kitu Kangjeng Nabi panteu nyahoeun maka turunlah ayat Fatarul ladzina Muhammad anjeun bakal ningali ka jelema nu di jero hatena aya gering aya panyakitan lemah pertekadanana nyana gegeuraan bae dedeudehan Asia-Asian ngajadikeun pamimpin ka para Yahudi jeung Nasrani
iya bakal kadele jelemana ngaranna Abdullah bin Ubay bin Salul. Nyawan geus ku Kangjeng Nabi ngomongna kumaha nyana? Yaquluna nakhsha bari minta hampura ya ka Kangjeng Nabi kami berbalik na ka Yahudi rombongan Abdullah bin Ubay kami berbalik da ka rombongan Yahudi teh ye kami terarempan antusibana dairah besing ke perputaran waktu aya paila kami lamun milu ka Yahudi mah deres we disuplai lamun perang eleh kami mah tetep bae pandi kucuran sedengkeun walayati amru Muhammadin can sampurna urusan Muhammad mah engke kaditu namun kami nuturkeun Muhammad fala yamiruna moal anu mere dahar nginum kami ke dibekot tah daripada kami dibekot di embargo maning kami mah milu ka rombongan Yahudi tarolol. Tak eta kos kitu tadi zaman perang 45 ge kamari emang teu saeutik itu belok ka Belanda loba jasa. Loba jasa anu tadina bangun tegerdak bade beres susu doang susu. Dibere susu ku Belanda teh milu ka Belanda ngabocor-bocorkeun rahasia negara. Teu saeutik eta nu kos itu prajurit-prajurit teh lah aing daripada paeh berjuang ja kieu-kieu keneh mendingan ieu bae geus puguh kacang aya susu aya malah aya susu nu eta ge aya. Teu saeutik teh di urang ge kos itu masyaallah. Ya kari atuh kiai ge sarua bae aing berjuang negakeun agama Allah deuk bae. Panggil ku Golkar dayana ieu bae jubah naik panggung hidup nu kamari mamawa takrib nu kamari mamawa riad ku ari mamawa anak map hidup pan eta teh ngahidup-hidup liberal ngaranna nu manta kiai ararembung ge lain teu bisa ngomong lain teu bisa naon jadi kos kitu teh ji pan aing ngagugulung Quran pan Quran mah bertolak belakang jeung eta demokrasi. Jadi Quran mah aya ge demokrasi teh di jero syariat. Ari ieu mah demokrasi teh jadi huluna. Jadi kadituna teh pan ieu teh pemerintahan pan lain Quran. Ai sapopoe nu diceklan takrib jeung riad, ai di panggung. Hedo. Cak Allah ditolol teh kiai. Morosot baralik santri, baralik geus lain Quran deui. Baralik kiai Golkar rata-rata muridna baralik kabeh. Nyana sok mikiran kunaonnya jaca aing cenah maca kitab gitu-gitu keneh ngajelaskeun gitu-gitu keneh hate sia kiai goblok emang golan pan ku sia teh dibilukeun hate sia ka demokrasi ham ka ditu pan nu dipabaca ku sia Quran disampaikeun ka santri Quran ai sia hidup-hidup ta eta Allah naleukeun tolol da budak ngagugulung Quran tapi anu dihidup-hidup gitu Amerika nu dihidup-hidup Belanda tolol sama kiai itu nu lain kiai ona memang pinarakaeun sia cak lain kiai sial atuh kumaha tah hidup-hidup kos kitu ieu mah keur carita hukum nu asli mah Al-Qur'an dibawa ku kiai dikitabkeun jadi takrib jadi riad kabelah dituna nu ku urang dibaca tadi kabelah dituna mah atuh ku Imam Syafi'i ayeuna ku jana ngan dibaca doang nu dipake eta kitabna salah tuh tanu mantak teu percaya ku masyarakat rukun wudu nu kaluar ti sungut kiai Golkar teu laku bae kajian hukum lagi di zaman Soeharto mamarahan nyana marah tinggal marah aja tama Allah nu teu ngalakukeunana sabab naon lain disungut lain di hati ai hatena Golkar ai sungutna Quran itu bertolak belakang budak leutik ge ngisingan hitutan tut budak leutik hitutan besi teu kaharti salah hatena tah hate salah lain ngagungkeun Al-Qur'an deui tapi liberalisasi berarti kadituna kristenisasi teh kiai anu ngahayu-hayu di dinya teh berarti ngangristenkeun kitu teh mun dijerokeun mah kurang janten aing mah sia katipu nya gentengan katipu sia teh yaho berarti sia ieu teh cenah aing mah ngan seukur dibere motor doang leg-leg ku sia motor oh jerona kos kitu teh cenah meureun teh zaman Soeharto zaman kuari mah mimbabi aola zaman kuari mah sawaun kana fi zaman Soeharto wa sawaun kana fi zaman SBY iya pada bae ge iya ge weh ora beda emang konon sia mah aduh juri kurang mau numpak kuda bener ka dieu tah atuh ya isi mah
kedel ngebengong ngonon ge ora iso ya. Ya Allah ya Rabbi Gusti tah namantak mangga bae endek mah ulah urang mana sebabna aing disarekan ku atuh ku Gusti Allah los ya are endek los aing endek mah pek hayuh bae tuh sia ngagugulung nu kos karana itu Qur'anna dibacakeun ka santrina tapi nyana hayu-hayu hukum-hukum menang manusia. Lamun nyaon kiaina tukang ibadah hudang ti peuting isin berarti lain di hati lain disugut. Isin atuh. Oh, dibawa dipapagkeun make sedan. Oh, dihidup-hidup ku masyarakat hidup kiai. Oh, aing hebat cek jadan dail. Naik kiai. Oh, hidup nomor 2. Hidup. Khairul umur ausatu aja jadan teh. Bang bagusna tengahna. Aing awewe nu tengahna mah aja. Tolol teh kiai. Aduh sakada dipapakeun dibere 3 juta eta Quran kunyana geus dilindes dileungitkeun mentak teu percaya lah daripada aing santri eueuh nyeun yayasan aing emang orientasi ka dunia atau dunia bae terus pelumpatanana jeung pelampiasan nyeun yayasan aing kajian kumaha ge sanawiyah aing pelampiasan lain berangkat ti mimiti dekat didik jelema nyeun ibtidaiyah sanawiyah ale eta mah rada deres suka kitu mah eta nu pelampiasan santri aing baralik aing manjing nyeun yayasan cek Allah tolol sia lain tobat ka aing endahan hayu gogolong ka situ beuki acur bae terus bae beuki bau bau maknawi aya di ambean mah tuh make minyak izani maknawina hate jelema teu narima bau lantaran embung kanu bau-bau mah teu karasa lain tobat tambah leleb amun deuk make Al-Qur'an atuh bacakeun geus ngaraneh bae ka ditu tah nu sakola nu karuliah los kada ditu sok saya terus kenara ka moal kebeli paling 1000 tahun doang terus ayo santri-santri teh ulah geus ngadoakeun bae supaya aman ayo kudu milu aduh aing liwat dari teteh ayo kiai sorban make udang-udang oh ieu mah liwat keur kampanye gula mah liwat deuk deuk ka ieu teh terus make sorban make jubah deui jubah mah para di salat kiai tolol ai kula seuri bari jandela ai kiai aing wau ka si eta bener aja acak-acakan ka dieu acak-acakan nang saang acak-acakeun nang Allah atuh lantaran lain di hati lain di sumut beres tepuk di kos kitu geus lamun aya kiai nu hidup-hidupan kos kitu teu kudu didoakeun ku sasa uji ajur sorangan nafsan tusibana dairah kami manumantak ngadukung Yahudi ge lantaran rempan geus aya bencana datang paila teh eleh perang teh sedangkeun nuturkeun Muhammad macan jelas walayati Muhammadin geus ka ditu namun kami aya kasusahan falayamiruna moal aya nu mere sogokan jeung daharan kadahareun jeung inuman atuh kami diembargo teu kuat mandak maningan milu ka Yahudi bae sakadar mikiran beuteung mah kos kitu mentak cek Allah fa'asallahu ayatiya bil fathi aw amrin min indi maka manawa Gusti Allah manawa ka Gusti Allah mah ieu adalah merupakan suatu kepastian lantaran di mana Allah dek ngadatangkeun kabagusan make bahasa paasa eta teh bahasa anu yakin jeung bahasa anu pasti jadi lain sakadar susuganan jeung boa-boa lain mamanawianan lain ngan bahasana bae fa'asa Allahu ayatia padahal manana teh yakin jeung pasti fa'asa Allahu ayatia pasti Allah bakal ngadatangkeun bil pati kalawan kemenangan lamun jelema memperjuangkeun agama total memperjuangkeun agama telurak lirik kana dunia telurak lirik kana materi telurak lirik kana makhluk fa'asallahu ayatia bil pati pasti Allah bakal ngamenangkeun basi jasa ieu teh fa'asallahu ayatia bil pati ngamenangkeun
lantaran Kanjeng Nabi izhari diri keur ngajelaskeun keur ngaopenkeun keur ngebrehkeun ngalahirkeun agama Allah Subhanahu wa ta'ala pasti tadi ka Kanjeng Nabi teh dijelaskeun fa'asallahu ayatiya bil fathi pasti Allah bakal mere kemenangan ditulungan bin nasri nabi bejakeun kitu Muhammad pasti ditulungan lantaran keur ngajelaskeun dakwah ngadakwahkeun nyampaikeun agama Allah nu asli ditulung ku Allah eta ka Kanjeng Nabi kuari ge sarua bae lamun ngajelaskeun anak lamun manehanana memang liilai kalimatilana beneran ditulungan ku Allah geus sabaraha kali dibunuh Osama bin Laden tetep bae ditulungan bae dan sederetan para wali-wali Allah di zaman kamari ieu zaman kejayaan Islam di zaman Raden Patah anu pohara jasa ditulungan terus kabelah dieuna eleh naon sababna ta lantaran izhar dina ieu setengah-setengah kiai bae kuari boku urang kiai di deuleuna setengah-setengah agama 50% dunia 50% buktina ketika disogok daek ketika asup ka DPR jana kiai padahal mah geus lain ngagugulung agama deui ketika kiai jadi bupati geus teu ngomongkeun agama deui agama hanya jadi lipen doang padahal di jero nama deuk ngerau keuntungan proyek ciu tuh mantak ieu Yahudi jeung Nasrani teh nya kelemahan Islam adalah duit cakena dibere ku nya deuk ieu naon majelis bangun nya naon deui sekolah bangun nyeuneuh pondok pesantren bangun tak setelah dibangun lek bae menang ti Nasrani nyieun nya gereja belah dinya geus bae bisa ngomong cau au minimal cicing cak Yahudi jeung Nasrani teh sia aing nyieun gereja dinya eueun bisa ngomong lantaran eta masjid geus dipangnyieunkeun negara kita kan demokrasi atuh udah sama-sama saya dulu mendukung kamu sekarang saya dukung kamu endahan kiai anu ceramah saudara-saudara salantaran di negara orang mana negara demokrasi kamari orang dipanggilkeun masjid saking mewahna orang beribadah atuh tenang bebas ngeunaheun naon salahna nya dek nyieun gereja belah dinya yuk orang gotong royong di gerejanya tolong teh coba kiai goblok teh kiai aya eta di Cisoka hiji kiaina belah raja hiji kiaina nu kos sekarang itu teh pasar Kemis doang eueuh alhamdulillah di pasar Kemis mah can kasogok masalahna padahal ngarep-ngarep sarua bae nya aja jieu teh kumaha acak-acakan agama bentrok lah kiai jeung kiai ieu anti kiai itu mah kos kitu da kumaha tuh beuki bau bae di mata muslimin mukminin bau kajenting hebat jelemana kasep jelemana ngan kitu karakterna bau bae teu hayangeun ilmu di dadana loba teu hayangeun nyadap ilmuna naon sababna lantaran dipake salah sakadar dibere mobil doang dibangun yayasan doang nyana ngahayukeun gotong royong ka gereja naudzubillah min dzalik ieu lah kos kitu teh jaho kelemahanana nu mantak geus ulah bae geus ulah titik agama hiji geus sakitu bae malah mun bisa mah nulu dalia teu kudu hayang berkat kecuali gede cenah kieu masuk gitu memang gitu sebenarnya di urang Fa'azallahu ayati bil fatibasi Allah bakal ngamenangkeun ka jelema anu ngajelaskeun agama anu murni agamana musuh ge hayang nyahoeun ieu agama nu asli teh kos kumaha sih atuh kaum muslimah sanajan nu tilok salat ge aing ngadengkeun lah carana teh bener nu kumaha sih nu bener kumaha sih teh lah nyaho kuari mah cak kiai teh cak kiai mabok haram awas ya nyana mabok tapi tetep we nya ceramah goblok sia haram mabok nyana ge mabok padahal sia nyaho ti mana aing ngaji di kiai sia mabok aing lain deui aing mah aing hukum mah hukum cakeun teh eta tolol tah kos kitu teh goblok eta jelema nu kos kitu teh jadi tetep jarage ceramah ka batur mah ulah mah mabok sia haram sia mabok ulah nu lain cakeun teh aing mah lain deui aing mah lain deui pokona haram dah eta hasil daripada ngaji kunyana kadenge oh jaheun ngaji coba sebenarnya kredit haram apa henteu sih haram
kredit haram, kredit zaman kuari teh haram. Aya ge kredit teh ya, nu halal mun cash jeung kredit eta adalah akur hargana. Ketika teh akur haram riba. Nyana ngredit motor, goblok sih haram tah. Sia ulah ka aing heula na. Lawan ka aing mah butuh. Siapa ulah? Itu tuh nu ngredit ribut. Nu ngredit jeung nu ngredit ribut. Aing diharamkeun ku sia teu ngredit bae. Ieu aing mah ngan ngaji, atuh aing ge sarua ngaji. Sia ngredit teh, atuh aing ge sarua ngredit. Sia ngredit, atuh ulah marah, henteu tetep marah. Nu ngredit. Tolol eta jelema. Ya Karim. Masyaallah wa yatiya bil fati pasti Allah ngamenangkeun ka jelema nu ngadirikeun, nganjeurkeun agama Allah anu bener. Ditulungan bae ku Allah. Au amrin min indih atawa Allah bakal ngadatangkeun perkara ti Gusti Allah langsung. Engke bakal katembong jelema nu kamari susulumputan munafekna dihareupeun mah sumuhun daud tapi dutak ditukangeun mah meurepan tah eta teh moal bisa kanyahoan kecuali langsung dibere nyaho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amrin minidi Muhammad bakal kanyahoan ke ge kadeuleu ka bukang ke kedok para munafikin bakal kaisinan ke ge ku anjeun Muhammad. Bener bae nu tadina Abdullah bin Ubay jeung serombongan anak dihareupeun Kangjeng teh waduh bertekuk lutut kumaha cek Muhammad bae tapi ternyata kakara dihareupeun jeung permasalahan perang leutik tapi tetep bae nyana ngagelok ka ditu. Nah ieu bakal kanyahoan cek Gusti Allah. Bener bae rombongan Abdullah bin Ubay bin Salul ieu adalah kanyahoan kedok kamunafikanana dibuka langsung ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Maka jaradilah para munafikin teh karena naon nu kumanehna disamarkeun disimbutan di jero hatena kamang-mangan jeung asi-asian jeung para kafir. Hubungan-hubungan jeung para kafirin teh nadimina nyana kaduhung kabeh. Tadi namanya teh hubungan jeung kafir teh disumput-sumput dibuni-buni. Tadi mah kamang-mangan karaguan terhadap karasulan Kangjeng Nabi teh disumput-sumput dibuni-buni dirahasiakeun. Tapi kuari mah langsung ku Gusti Allah dibukakeun kamang-mangan terhadap anjeun Muhammad. Kemudian asi-asian jeung kafirin ngajadikeun kafirin Nasrani jeung Yahudi teh sebagai tulang punggungna, sebagai pamimpinna. Kuari dijelaskeun ku Gusti Allah langsung. Jadi nyana akhirna kabuka isin nu mantak fayusbihu nadimin. Atuh akhir namanya jadi isin kanyahoan ku Kangjeng Nabi bahwa dirina ieu adalah geus teu iman ka Kangjeng Nabi. Atuh makin menjadi-jadi kuari mah. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. Tinggal mukminin bae anu nyaksikeun karombongan Abdullah bin Ubay teh heran. Kabeh ngararobrol hareran kabeh. Heuy. Kunaon coba urang karumpul di dieu cek mukminin. Enak. Aya teh Abdullah bin Ubay dihareupeun mu Kangjeng pohara amat nya depakna depak luar biasa aju di urang ngeunaheun jasa ngomongna jeung barahanna pohara jasa. Ih eta Abdullah bin Ubay ku pohara asana urang daek nokohkeun kanyana mun aya nanaon teh mah nyalalah nu dihareupna jaka Muhammad sakitu depakna ka urang sakieu sopanna balabahna anu luar biasa. Kata Abdullah bin Ubay jeung babaturanana heran aing mah emang kunaon gitu. Aduh pan nyana teh ngomongna mah keur ieu nyana ngomongna innahum la ma'akum cak nyana ieu kami teh ieu babarengan jeung maneh ieu urang ka maneh ge babarengan skala kacai jadi saleuy ka darat jadi saloga kayu urang babarengan sasapapait saba manis pokona mah yuk urang babarengan pan ngomongna kos kitu eta Abdullah bin Ubay tah kos kitu tah. Tapi pan eta kuari deuleu tuh kuari nyana horeganan jeung Yahudi
jeung Nasrani. Aduh, ampun eta urang katipu cak mukminin teh. Tak eta teh ngarobrol kos kali itu, emplok-emplokan belah ditu ngobrol kitu belah dia ngomong ngeherankeun ka Abdullah bin Ubay. Anu nyana teh anu sabenerna ka Abdullah bin Ubay daek dipimpin. Lain kunaon buageurna jeung sopan santuna pinterna nu luar biasa. Mun kurang kadeule di hadapan Kangjeng Nabi, masyaallah ngusruk. Depak tapi horenganan hatena kaditu. Tah ieu teh deuk nyaritakeun ayat kaheran-heranan mukminin. Ku tingkah Abdullah bin Ubay. Mantak wa yaqul ladina amanu nyarita jelema nu arariman libadihim kasawarehna. Ketika dibongkar kedokna para Yahudi, takjub ali heran ye. Aha ulail ladzina aqsamu billahi jahda aimanihim. Heran amat. Apa eta jelema-jelema eta anu tatadina sumpah, jana teh ngumbar sumpah nu sumpah ge pohara jasa. Sumpah ge cak nyana teh innahum la ma'akum. Eta pan sumpahnyana. Sanyanyana kami kabeh ieu adalah pendukung-pendukung muarane. Panyana sumpah make innahum lama aku. Iba bahasa mukminin, bahasanya nama kami, bahasa Abdullah bin Ubay nama kami teh ngadukung kamaran. Ngadukung perjuangan Muhammad. Disapertikeun ku mukminin. Heuh, pancaknya teh cenah innahum lama aku nyana teh pan cenah deuk babarengan jeung urang ngomongna tapi pan kuari ka di itu herannya aduh ampun tah ieu ngabahasakeun kaheran-heranan mukminin terhadap tingkah Abdullah bin Ubay jeung serombonganana munafik teh kos kitu dibuktikan kuari ku urang di urang kos kitu persis di urang ge persis jasa masyaallah eta si budak ai kapanggih keur naik motornya mendek hampir ngaguling motornya ku mendak-mendak nanya eta. Waduh luar biasa horenganan hate nama Masya Allah kanyahoan kabeh ku ih eta sakitu bageurna hanas kurang harita mendek dijadikeun pamimpin masih pan ketua DKM horeng kos kitu horenganan teu kanyahoannya ku urang katipu beh urang mah ngarobrol teh tah munafik teh kos kitu mantak sing ade basa anu mendek nah handap teh sing ade sing hade soang be soang mun keur anjeun kitu aya urang heo teh ka handap parek macok cok soang eta masyaallah eta soang ya karim we munafik teh atuh potongan soang orenganan ya Allah ya Rabbi itu kan padahal teh geus sumpah bin Ubay teh innahum ma'akum tapi ternyata orenganan aduh ampun mantap habitat amaluhum fasbahu khasirin hancurlah batallah pagawean aranjeun anu baragus nu kamari babarengan jeung urang ngobrolkeun agama Islam dakwah Islam nyana teh ngadukung kana perjuangan Muhammad kana katablegan Muhammad jeung urang babarengan eta teh kapan amal bagus tapi ternyata horenganan nyana milu ka Yahudi habitat amaluhum hancur total pagawean nyana amal nyana nu bararagus beak kabeh kulantaran sakitu atuh fasbahu khasirin jadilah rombongan Abdullah bin Ubay munafik teh jadi rarugi tararuna di dunyana dihina-hina lantaran kedok-kedokna dibukakeun ku Kangjeng Nabi di hareupeun mukminin geus mukminin ge nyalaheun kakedokan dibuka kedokna dibuka tutupna dibuka nyaok bahwanya munafik isin di akhirat ge disiksa ku Gusti Allah innal munafiqina fid darkil asfali minan nar sanyada jelema munafik bakal jadi kerak neraka naudzubillah min dalik mantak sing hade di lembur urang ge loba jasa aya hiji di hiji daerah dek nyin gereja kemudian kabeh menentang aya ustad dibere duit rada gede meureunnanan ke masyarakat tuh tadina bagus jasa horenganan hatena ka ditu jawara onaman nya mah teu ngadukung endahan ustad nu ngadukung berarti eta ustad munafik teh kos kitu teh munafik teh ustad eta ngaranna ustad munafik malah kiai deh kiai mah ngadukung minimal atuh ulah mere support kiai mah minimal sukut bae atuh kadanan ku nang tangan mah deuk iraha deui atuh urang nang tangan kafir anu jelas can nu meujeulna di daerah urang mah teh aya pembangunan kos kitu teh
lamun aya pembangunan gereja masalahnya lain sekedar gereja mah aya dewan gereja nya nama bergerak melalui gereja. Beda jeung Islam, masjid teh hanya sekedar ngaji keluar, masalah. Anu bergerak di bidang dakwah adalah pondok pesantren. Aya gereja mah justru gereja, aya dewan gereja disebut aya konsili. Hartina perkumpulan dewan gereja nu sakupna aya nu internasional, aya nu nasional. Matak aya gereja, bahayana gede jasa kiai make rekomendasi. Kiai Golkar teh. Izinnya anak kiai munafik kita lah kus kumaha sih naon nu dibaca kunyana Quran pan urang teh ulah resep komo hidup mah bahaya jasa kecuali urang geus jadi wali kemudian urang jadi pamimpin jadi gubernur urang teh atau orang jadi bupati nah masuklah ke gereja lain dek ngadirikan gereja dakwahlah di jero gereja supaya gereja minimal ulah terlalu bergerak kadituna supaya arasup Islam apan eta teh tah nu kuari arasup Islam misionaris teh eta teh akibat aya gegeden asup ka gereja merelah petuah aya hidayah asup ka jero dadana konsulah nyana tek jeung para ulama-ulama 1 kali 2 kali 3 kali emang Allah dek mere hidayah meureunanan ternyata asup Islam awalna ieu teh penggede asup heula ka gereja milu heula dakwah di jero gereja kitulah dongeng pasudomo teh ketika ngadengekeun Gus Dur di jero gereja kok begini kaluarnya na konsultasilah nyana jeung Hamzahas konsultasilah nyana jeung Menteri Agama konsultasilah nyana jeung kitu almarhum kiai teh katilu kiai teh asup Islam nu kuari di Bandung teh awalna ngadengekeun nyana di jero gereja petua-petua kiai dicerna kunyana terus dipahami konsultasilah nyana jeung para tokoh-tokoh nu aya di luhur kemudian tak masuk ke Tasikmalaya terus ngobrol-ngobrol jeung kiai-kiai asup Islam tah lamun geus kos itu silakeun asup ka gereja dakwah tapi ngizinan nyeun gereja mah ulah haram atuh nah, jadi kudu aya satahap-satahapna apa asup ke gereja dakwah silahkan tapi lamun ngizinan sebab bergerakna di gereja Ustad jeung kiai dibeda jadi Samsu doang abah ngebul ya Allah lain beda pirunan atuh tolol teh budak masyaallah salametkeun yuk diri urang salametkeun yuk keluarga urang salametkeun yuk negara urang salametkeun yuk bangsa urang abeh urang menang ridho Allah Subhanahu wa taala cintailah Rasul Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuturkeunlah ajaran-ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang tuturkeun para wali-wali Allah Subhanahu wa taala tuturkeun ucapan ulama-ulama anu balaler abeh urang menang ridho Allah Subhanahu wa taala indah amat mun urang di dunia babarengan jeung ahli Allah di akhirat digiring di bawah bendera ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala nikmat amat meureun urang ngeungkeuy ngabandayeun ka sorga ninggalkeun ahli-ahli dunia ninggalkeun ahli-ahli hukum-hukum manusia urang mah lantaran nuturkeun para ulama ka sorga tinggal anu kuarina menuhankan hukum-hukum manusia ngajeblos asup ka neraka jahanam naudzubillah min dzalik wa min sakali mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun keluarga orang anak incu orang disalametkeun tatangga orang ge disalametkeun ku Gusti Allah batur orang mukminin mukminat disalametkeun sehingga orang bener-bener menang ridho Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gaduh putra di antarana ialah Qabil sareng Habil. Kangjeng Nabi Adam seluruhna gaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39. Boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam dunia sakil legana diesian ku 39
sedangkan ablag-ablagan sepi meureun dunia eta kakarak Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa haju anaka ngan Ari Kobil mah Kobil eta cak sariwayat mah lahirna di sorga Ari Habil mah lahirna di dunia di dia di bumi cak sariwayat Kobil mah Kobil eta kelahiran sorganya nama tah Kobil Ari Habil mah kelahiran bumi supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua-dua lalaki awewe lalaki awe kitu bae tah sajodo tah kabeneran Kobil mah ngajodona ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis ai Habil sajodona jeung Labuda rada kurang gelis modal berbes lah gitu rada kurang gelis sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang disilang kawina lamun tadi Kobil ngadulurna ieu adalah jeung Iklima tah si Iklima anak kudu kawina jeung Habil anu tadi kaluarna ngajodona teh jeung Labuda tah Labuda kawina teh jeung Kobil jadi disilang-silang anu pertama lalaki awewe nu kadua lalaki awewe tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua kitu bae tah silang ulah dikawin kuno babarengan jeung ngalahirna harita jadi teu meunang bareng jeung kembaranana eta lah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis kawin dipersilakeun geus aya instruksi kawin cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana eta hukum mulai tadi dijata lantaran begitu diinstruksikan kawin umur kakarak 20 tahunan kabeh ge instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta sak ti Kobil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis ka bapan aing nasi bae kawin ka kembaran sia ieu dideuleu atuh kulit ya berebes lah cak urang berebes emang anu geulis gitu di berebes tah eta kos kitu tah jadi kurang naon gitu amperna kurang naik Kobil jol we iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis wah ini cak iblis bakalan gua asup ka jero hatena bil siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing mulia urang atuh Habil onam kelahiran bumi India urang mah lain deui mulia tuh nu mulia ulah sok kawin kanu jore penghinaan engke nu timbul tetep mulia mah kudu kanu geulis bae mun kawin kanu jore mana teuing engke jelema jeung ka dituna anak incu Kobil mah kawinna kanu jore tah eta kan isin tah Bil cak jurig ya pugu cek jalan teh pugu embung ieu ge eta mah abah ngomong cenah hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah eta bohong eta eueuh ti dituna eta mah kabisa abah bae abah teh deudeuheun ka Ki Habil ka adisian nu mentek dikawinkeun kudu ka kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil eta teh lain ti Gusti Allah kajen kukumaha ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu demo habeu ka ditu kamari kan demo ka Jakarta demo pugu ieu ge cak Kobil teh aing tetep bae embung kajen kukumaha ge embung bae
beja Ka'bah nah bah naon Qabil ubah abah bae iya lu bener ya utar atur nikah ya kayak gitu instruksi itu Gusti Allah asal teu adil ya kos kieu ye manya ai kula dikawinkeun kanu kurang geulis ari habil dikawinkeun kanu geulis ta ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajen ku kumaha ge kadengen ku habil cek habil teh Qabil ulah kitu aing mah ja andai kata aing titah kawin kanu jore aing mah daek bae namun bener-bener instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia engke ge urang bakal baliknya ka Allah darah sia ngomong sangeunahna bae geus bae we ieu mah bohong ieu lain ti Allah ya kajen kumaha lain ti Allah ieu mah kajen ti Abah ieu mah memang Abah bangka warah ya mulai ta eta lamun sok ngerekan Abah teh eta mimitina teh tidinya tah di Cikubaya duaan dan sok ngerekan Abah teh iya Masya Allah mulai tidinya cak Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ayyuzawija Qabila labuda ukhtabil wa yuzawija Habil yaqlima ta eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin ka labuda dulur Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran iklim instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajian kukumah kula mah embung kajian kukumah tetep kula mah sakali embung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak aya sakituan ge hukum Allah geus ditentang cek urang mah tuh kakarak tarurun ti sorga pan mah tah saeutikan keneh jelema teh atuh matak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam henteu tanggeus mulai henteu nurut ya Allah terus bae iblis teh daekeun leupas ti Qabil ieu mah kajian kukumah kudu selesaikeun masalah ieu selesaikeun ieu mah lamun terus-terusan kieu pan isin ka kadituna ieu isin urang ini banyak Qabil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu tak eta isin gengsi urang mah panturunan sorga oh moal aing cenah moal kajian gua tetep bae teu hayang aing mah aja geus kieu kumaha kajian kukumah ge urang pokona pas ini bae heula tah tidinya Qabil mikir pas ini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing asal kapangiwang kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana Qabil mah kakakna Habil adina Habil mah nurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh tah kuari mah diinstruksikan kieu ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah sok nyieun dumades maneh ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah sapopoe maneh mah ieu Qabil cak Kangjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget kanu nyieuna tuturkeun Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah moal kebal hirup di dunia tuh deuleu Qabil tuh Habil mah nurut jasa adina kabeneran nurut kakana kurang nurut datang ke kuari tak kakak sok rada kurang nurut heran orang-orang nanti dituduh eta ya Allah eta kos kitu yes nyieun korban kuari mah nyieun korban naon nu dikorbankeun ku maneh Qabil ulama supaya Gusti Allah narima ka kula de korban lantaran kula mah petani hasil tani bae ayo geura kumpulkeun maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah cirina naon cak Qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit seuneu
engke ngalahap anu ditarima mun anu maneh Qabil ditarima bea engke garing dihakan seuneu dilentab seuneu lamun nu ieu anu ditarima nu kono Habil nu embe beak seuneu kitu bae oke cek nyana jadi geus ya dikumpulkeun ku nyana harta-harta hasil tatanian dikumpulkeun anak hasil tani mun pare nu pangjore nu dikorbankeun teh lamun gandrung anu geus pangjore kurma nu pangjorena dihiji-hijikeun bangsa anu bakukulna eta dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook kunyana jang ditumpuk-tumpuk harta jore ari ako Habil mah begitu dikorban teh wow neangan umbe nu puang gedena jeung nu puang bagusna dipandian kunyana ieu nu jang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah entakan nu puang gedena puang bagusna puang lintuhna jadi beda karakterna ai Qabil mah kos urang Cikupa nu pangjorena bae ai Habil mah kos urang Cilongok nu pang bagusna bae sia cek urang Cikupa tak eta kos kitu kayana teden bek tekebel langsung turun seuneu tet neong itu turun seuneu cak Qabil pasti nu aing nu dilentab ka jeung ku komal ge pasti nu aing mun aing nu dilentab berarti aing kawin jeung nu gelis mun aing kitu dilentab berarti ieu teu beres urusan ieu turun seuneu ka dieu ka ditu aya nu dilentab embe plek ceret bawa ka luhur teh aya tinggal ieu bae korban Qabil hasil tatangin hasil tani nu jarore teh teu dilentab ku seuneu tuh cak Kangjeng Nabi Adam nu ditarima nu mana nu ditarima nu mana cicing bae Qabil teh gas udah loba ngomong ya Qabil teh abah gua ari cenah rencana ka Mekah mah eger ka Mekah ka ditu atuh eta ka anak ka kolot kos kitu eta eger ka Mekah mah isi rek naon tuh di dieu mana naon kula mah padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sia ku aing jadi aya abah aya keneh mah embungeun nya ge rada kagokeun kira ka Mekah ditungguan nyana nungguan abah na ka Mekah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam ieu adalah ka Mekah Qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang berikut dulur-dulurna jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil iyalah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon ieu nu matak dibejakeun tah kamari Yahudi kamari musyrikin munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi ulah kaget Muhammad munafik teu iman ka anjeun musyrikin musuhan ka anjeun kapirin ngamusuhan ka anjeun cikene nu kamari dicaritakeun teh ngamusuhan ka anjeun horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya ieu anak incu Kangjeng Nabi Adam anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam geus teu iman ka Gusti Allah malah ngabunuh adina nu ngaran Habil dicaritakeun ka Kangjeng Nabi abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng kemudian Kangjeng Nabi na teu dihibur manusiawi kan Kangjeng Nabi sifat kemanusiaan pan aing teu diturut aya kitu mah aya dongeng-dongengna tah Kangjeng Nabi Isa ge teu diturut jaheueuh tuh Kangjeng Nabi Adam ge teu diturut jaheueuh atuh kong aing abeh kitu entek tenang Kangjeng nah ieulah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad he Muhammad alaihim atas kaum anjeun
baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah, terus disampaikan ku sahabat, disampaikan ku tabiin, disampaikan ku atbat tabiin, kuari poe Minggu disampaikan kuari kurang kadeng eta dongeng eta teh ta ieu ayatna. Bacakeun Muhammad ka kaum anjeun. Naon naba'ab Nabi Adam, berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis nu ngaran Habil jeung Qabil, caritakeun bil haqi kalawan sa bener-benerna. Il qurba qurbanan, waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeheus ka Gusti Allah nyieun kadeheus nyieun takrub melalui kurban ilallahi ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil makibas, Qabil mah hasil tani yakni zar'u. Patukubila min ahadihima, ditarima na ti salah sahijina hungkul nyaeta nu ditarima nu Habil. Ari nu Qabil mah teu ditarima walam yutaqabbal minal akhar. Kasimpulanana korban Habil mah diterima, cirina dilahap seuneu, Qabil mah teu ditarima. Cirina aya bae didinya terobah-robah. Tidinya lah mulai Qabil bendu ka Habil, nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa, nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji. Teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji, ngaharep Qabil ka Habil. Abah geus eueuh, emak geus eueuh, tinggal nyana bae. Habil, aya naon ka dieu? Naon cak Qabil la aqqa tulan bang aing bakal ngabunuh sia, bunuh sia ku aing. Cak Habil qala 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon? Mana kurban mana mah ditarima kurban aing henteu. Atuh teh urusan Gusti Allah tamah. Cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah, mukmin, muttaqin, ditarima, ieu teh ditarima teh mah tuh urusanna kurang takwa berarti teh mah. Ulah ngabunuh kula ka Gusti Allah kan teu bisa. Gara-gara sia aing bogoh mah. Buluh sia ku aing. Geus bebeneran ditutur-tutur bae, geus diagag-agag bae, geus dikieu-kieu bae. Leungeun. Cak Habil cak adenaka dengan bahasa anu lemah lembut. Ka laim basatta iyadaka ma lain basatta ilayya iyadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik liaqatulah. Bahasa lagi daheun Habil ka dek ngabunuh bae jak kurang mah ieu azan sararieun jasa ka Gusti Allah. Lain basatta yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak, manjangkeun leungeun kakak, ngulurkeun leungeun kakak dek nampiling ka kula, kakak dek nyabok ka kula, kakak dek kaburuh ka kula, ma ana bibasiti yadia ilaik. Kuring mah moal kudu males uluran tangan, kula mah moal nyabok ka kakak, kula mah moal ngabunuh di eueuh saeutik terbersit di jero hate hayang ngabunuh. Eueuh saeutik hayang males kakak ngabunuh kula mah dek cicing bae, kakak nampilih kula mah cicing bae, kakak dek jawab kula mah cicing bae, pokona mah kula mah moal ngabunuh sama sekali. Silakan kumaha kakak bae lantaran ini akhafullah rabbal alamin, sieun jasa ka Allah. Eta Habil mah bahasana anu luar biasa. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar. Cak Habil teh asanyana kaula teh ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah lamun sampekeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap kakak teh ke bakal balik ka akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat patakuna min ashabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka.
bahasa luar biasa aya bahasa ini uridu antabua sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harapan lain boga harapan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mamangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran cak Kangjeng Nabi ge al-qatil wal maqtul finnar jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh mantak cak Kangjeng Nabi teh al-qatil wal maqtul finnar nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka cak sahabat Gusti Rasul aya nu ngabunuh mah kaharti ka neraka aya nu dibunuh panu dibunuh ge nyana teh lamun imkan mah hayang ngabunuh oh jaheunya nyana ge ngan eleh wae gelutna lantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang malas kaeta dumadak al-qatil wa maqtul pindah habil mah eueuh maksud ngabunuh kulantaran eueuh maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani mun cek ahli dilagah mah nu mantak bahasana inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jakula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun bali ka ditu teh mawa dosa dua dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mangan sakadar nasehatan doang sia ngomong ke situ balangan nasehatan sakadar wah ini teu bisa diomong ku kumaha masya Allah. Tah gitulah akhirnya kumaha dah langsung ditikem sanggeus sadikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha ieu can aya pembunuhan pan harita can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu ku sabab dikumahakeun lah bingung dijotos besi teu bae digebug besi teu bae dikumahakeun ieu dikumahakeun bingung nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah manusia pertama nyana eta anak Kangjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana ngalamun bae Habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha cara ngabunuh sok iblis asup deui ka jero hateun aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae heseun amat cak iblis teh atuh teu kumaha aja can urang anu dibunuh Japan ieu manusia kakara ge urang doang. Ngomong we nya di jero hate jeung iblis. Ya kadeulekeun ya. Deulekeun ya. Cat bae iblis teh kaluar nu hiji tek. Kahareup ngarupa nya jeung iblis tu saja gelut di bareng gelut nu hiji dicekel tek dikahadapkeun terus jokot batu digebukeun buak kana huluna. Hai. Oh tak kitu ngabunuh mata. Jadi dicontohan ku sakadang iblis. Masya Allah tuh gitulah Qabil teh oh jaheu babarinya eta iblis nu hiji pae kakana pae geus pae nah Habil ku aing geus bisa sebab aing geus kuliah ngabunuh aing geus disaha kuliah ngabunuh nangis aya dosen iblis langsung bae nurutan iblis jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna mantak cekel tujahkeun langsung liak nyokot batu nu gede diangkat ku Qabil gejretkeun kana huluna gujret gitu syariat masya Allah gitulah bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'ul zalimin nyana jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka Qabil nafsahu kana nafsuna qatlahihi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa asbaha minal khasirin
barang geus bae ngalangsa lantaran iblis kala luar tina hatena ditinggalkeun kabur malah kadenge kaburna ge hayu sia cilaka Qabil cak iblis kan cilaka sia Qabil cak iblis aing geus teu tanggung jawab aing ge ieu doraka setik di sorga turun ke handap baheula kalantaran teu percaya ka adab aing dilaknat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae Qabil ceurik di dinya kadung ditangkep ku nyana aduh hadi cang nyana ditangkep ku nyana masyaallah ieu aya ku kieu-kieu teuing ditangkep ku nyana bari ceurik nyaah jeung deudeuh diciuman geus pae kakak de kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararo tinggalnya na doang duaan ditangkep punyana geus dibunuh lantaran iblis tak kalaluan mana teuing luar biasa sedihna Qabil harita neuk minta tulung ka mana ngan sakikituna jelema dibabawa kunyana dipapanggul kunyana ku deudeuh jeung nyaah deudeuh jeung nyaah dipanggul tok ka Masrik 60 km mamanggul bae dipanggul deui ka Magrib 60 km bulak-balik lantaran deudeuh jeung nyaah masyaallah kudu dikumahakeun atuh ieu adi diciuman deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui eta sakitu geus luar biasa 40 poe cak sakol maki kituan bage iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung moal hirup deui kajen kumaha ke moal hirup deui kudu kumaha tuh ieu kalanjutanana fa ba'asallahu ghuraba wallahu a'lam